mengikuti aturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Ini luar biasa. Hajatnya pakai pelaminan, pakai kembang, dari saya pakai bambu ini. Padahal orang tengah saumur hayang syukuran sunatan gitu. Paguyuban, ambu lengser, ceida, sadil tos kadararia, anu tos ngasupport Singapura kita demi kebaikan bersama menghargai aparat. Nah, ini kebetulan yang punya hajatnya ya, pokoknya semangat ya. Ya, siap. Dan ada rezekinya. Oke, nah Cuma ini ada kendala sedikit ya, lah. oke. Ya biar aja lah. Semoga Allah memudahkan. Tuh, sabar. Nah ini yang punya hajat ngamuk karena tidak dikasih izin. Nah, Hari ini Ceida dapat undangan untuk menghibur di daerah ini, tapi ini sepi, nggak ada kegiatan seperti ada resepsi pernikahan gitunya. Orang tinggal kalau orang sekantenan taros. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balik usaha. Pak, abdi teh bade kanu kagungan masak gitu. Mana laras? Bungu pitan. Saras. Tapi nah aya panto jeung ditutup sareng teu aya nanaon. Oh, kemarin dibubarkan. Tidak. Oh, teh cios kumaha? Mohon. Kalau teh tarasnya anu gaduh aja teh. Oh, iya nya. Tapi mah tugas kok. Kalau pas mangga Tutup ya aduh. Ya nyomong. Wah, pinter. Semumun. Ibu. fakultasnya Ceida tos dibolaikeun acarana Kumaha itu? mohon demi mematuhi protokol kesehatan. Bungun. Dan Ya kebalik mana balik. gimana orang itu? Orang pada ngawakol. Dia ngawakulna begitu. Iya teh kumaha, iya teh abdi teh pan ngaja terus ngandos di bumi. Teh ngahibur murang kali di sepitan di dieu. Ieu teh aya nanaon itu aya panggung teh aya dekoran naon. Eta kamari dekoran teh langsung dibubarkeun. Oh, atos di dekor mah sadayana. Atau sudah 80. Dalam tahap 80%. 80% terus Sudah tinggal kembang, pasang kembang, pelaminan. Oh. Cuma Demi kemarin mematuhi protokol, terus ada laporan ada yang datang dari pihak setempat. Satgas, dari Bapak pejabat setempat. Oh gitu. Ini mulai diselenggarakan, diundur gitu. diundur panitia sama, tapi eta teh istilahna mah nu masak-masak oke aratos ya. Tos aya di situ. Undangan tos sebar. Kondangan terus disebar. Apa ieu di sekitar teh nya? Iya, dua. Dua di sekitar teh. Tadina mau ngobrol keluarga, Mohon tah itu. tuang ngariung keluarga. Da bikin informasi ieu teh sagacan ka dieu teh. Nguping watosna teu cios abdi teh manggung teh di dieu teh. Gitunya. Maya abdi bade ka dieu we dina cios sareng cios. Aya kitu gitu. Ya ternyata larasnya. Iya, teteh di bagian naon? Abi di bagian dekorasi. Dekorasi. Dekorasi di make up. Kita 80%. Ya udah. Terus siap nampi bisa diselenggarakeun. Atos. Udah 2 malam pemasangan. Begitu aya naon aya keputusan diberhentikan teh langsung hari tadi dibongkaran. Langsung hari ini. Kita pas maghrib langsung dibongkaran maghrib teh. Ini kata Bu salapan adalah pembongkaran. Dan memang kayaknya dadakeun ukuran resepsi gitu. Kita kedang ngantosan kita tapi 2 Agustus. Kada bingung oge ka abdi gitu datang kedang kumaha gitu. Abdi bade dihalan di cenah. Mangga, siap masak. mohon mangga, sok mangga cina sok. Mohon mangga cina siap. Video anak Tapi mohon sumun. Tapi ieu teh alhamdulillah Bapak sama Ibu karena mohon mangga Bapak. Mohon atuh.
para pemirsa, ini adalah salah satu contoh bahwa walaupun sudah persiapan 99% tinggal menyelenggarakan, kemudian dibongkar lagi, ini karena mengikuti aturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Ini luar biasa. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memasang, kemudian dibongkar kembali, kemudian segala persiapan sudah matang. Dan mungkin kalau kecewa mah aja ya. Pasti sedih, kecewa. Tapi tersawiwas gitu kan. Mudah-mudahan si selamat. Amin. Mangga Cida, sok mangga. Tinggal di lebat cenah. Mangga Cida. Beres masak. Terus beres. Aya abi. Ieu teh acara nu parados direncanakeun teh di batalnya di brokeun serentak pangintennya binya. Ta ti abi kumaha ieu? Paraosan ti abi. Pribadi paraosan urang mah nya tidak enak, wes enak atuh kecewa mah itu mah manusiawi. Persiapan tuh sama matang manusiawi kan. Manusiawi. Dan urang teh demi kebaikan bersama, menghargai aparat, menyukseskan pemerintah ya nanti ngiringan karena urang dina maksakeun lagi kan urang bagus. Dina maksakeun panginten urang asa budak ulah tuh utilitas kan. Iya. Padang kehidupan panjang secara hukum udah kesiman untuk pelajaran utami nama cing selalamat tahu utami nama mohon atur nuhun abi. Amin. Mohon abi teh nyata tadi teh pan diulem ka dieu kanggo ngiring ngahibur budak anu disunatan. Ayeuna teh nah cing teh gayana naon di dieu teh bisa dibongkar Pak. Oh dibongkar sadayana Terus kesumbingan tim Satgas langsung dibongkar deui. dibongkar sadaya. Persiapan ti dekor ti sagala. Terus kantur prung wes mah. Kantun prung ieu ge pan catering siap. Oh siap. Mohon abi teh bade sakalian ninggal di persiapan di pengker. Nuhun abi. Nuhun bisa. Para wargi pemirsa, tadi ngobrol dengan kakeknya yang punya hajat. Ini kalau kekecewaan pasti karena manusiawi, tapi kita mengikuti aturan dari protokol kesehatan. Tidak apalah, yang penting sukses hari ini ya. Kurang kali budak si sunatan bukan kurang mengalir ya di lebet ya. Persiapan untuk itu ke mana? Persiapan di cateringna, di persiapan sana semua. Nah ini para penonton, para pelanggan YouTube dan Sidar Channel, ini persiapan sudah disiapkan untuk menjamu tamu. Walaupun di sini kan kita mengikuti menjamu tamu pun, tamunya pun terbatas, tapi tetap tidak boleh ada tamu yang datang karena sekarang masih perpanjangan dari PPKM. Jadi tapi sudah tersedia untuk makannya. Ini udah makannya udah siap-siap di sini untuk menjamu tamu. Kita ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, abi teh ngajak ka dapur. Dapur ieu teh bade ningat ieu persiapan nu sakieu tos disiapkeun tuh. Dari 2 minggu kemari pangintennya terus disiapkeun. Tapi ieu teh kumaha atuh seueur teu ka ieu nya. Seueur teu ka tuang. Nuhun. Aduh. Mana ieu teh? Ya kan ari model itu mah naon? Model itu jirakat deui, dibongkar deui gitu. Ieu kumaha ieu nu geus digoreng, banyak diatakeun deui. Tahu dikabar tahu aduh masih gede. Dari panjang dia. Ieu jauh mah kudu kumaha pada dicanggang. Segala ieu teh persiapan yang sudah disiapkan sedemikian rupa, sematang mungkin. Kemudian juru masak juga di sini sudah siap-siap. Yang akhirnya seperti ini demi mengikuti protokol kesehatan, demi mengikuti perpanjangan PPKM. Kan wae cenah cek Pak Haji, cek Bapak Hajat, cek Ibu Hajat, kan bae ieu mah urang sedekah. Keun kan waraya di dieu teh nya. Mohon dari tadi tuang lebar meureun sami mubazirnya. Mohon hatur nuhun ibu-ibu ya. Di tepangan pastinya. Punten ieu teh di masker teh nuju ngobrol kieu.
ada ayo Mas Bang Bodas no segalanya hadir iya jauh pada ya akhirnya ya ini persiapan dasarnya sudah kita bari jeung di daharan lain urut di daharan geus asap itu eta Awas. Tengah matang. tidak sugan teh acan asap Lihat ya deh. ya atur nuhun ibu-ibu Wilujeng atur nuhun karena ieu naon pada melanana terus walaupun tidak maksimal itunya disuguhkeunana tapi tetap dikerjakan dengan maksimal ya ayo Dengan semangat. dengan semangat Ada apa? Tadi dong yang tadi ya. Yang tujuh nanti malam. Padahal Lagi gila gue. Sementara Dicobatkan kurang ya. Dicobatkan lagi dia. Sama di PPN banyak. Ayo besok main-main lagi. pas gede Jepang. Jepang 44 menit deh. ya waktu sumbang ieu sniper wae tara di ieu. Tara di Singapura. Oh, atuh. Salasa. Libur. Oh, atuh eta mah atuh ieu paling amanah atuh. Singapura mah. Kakak juga amanah. Kan kae tuh. garing pinter Mau minum. Minum sangat kebuana. Saya kamu makan dulu. Oke, tuang lah. ya Undang we dengan kieu ayana. Teu aya pelaminan, teu aya baju adat, teu aya sarung. Sendal pun juga aslina. Efeknya kita telepon ini. Kamu apa ya sekalian datang kumaha kemarin heuh ya pas kecamatan Wapura sampai selesai sebagian Instagram ya oh Pak Camat dan Ramil ya pejabatnya pun tadi sampai di libur ya daripada ini makanan dibanjir Misal di dia, minnya tinggali batur mah hajat teh make pelaminan, make kembang. Nah, ari saya make bambu klinik. kursi butut Tapi alhamdulillah sakieu oge ampun makabadet. Nya rezeki budak ieu mah nyajangnya. solehnya Soleh cing pinter, cing kasep, cing bageun, cing sehat panjang umur. gede milikna nu penting kumaha atuh beh ayeuna teh Ah, nya kitu teh we da ayeuna mun digedekeun hajatna da pasti diurak abri. Mending aya urak. hapunten nyatanya kita ayeuna hapunten hapunten nyatanya Lah penting mah cing gede milik ya. atena pasti beri sehari sajan hayang geus teu diizinan padahal urang tengah saukur hayang syukuran sunatan gitu ngari batur anu hajat ngayeukeun dangdut naon masih bisa diizinan aya urang ti saacan hajat salah abdi teh di mana naon anu ngalanggar protokol kesehatan padahal hajat oke teh acan gitu eta nu janten kabingungan kana diri abdi gitu ari teh dilaksanakeun hajat da abdi tos niat tos 3 kali najar teh janten wae tapi ningan pas bade derna tos 80% sagarana abdi lahir di dieu diagengkeun di dieu kumaos abdi mah teu gaduh bumi pribadi da abdi diagengkeun di dieu
Ya dan abi ayeuna hayang alamat di dieu gitu. Mau naha gitu. Anu bikin hate perih teh. Naha saacan bari hajat meureun hitungan sabaraha jam bari hajat naha bet kedah aya nu kararieu sagala sanes saminggun satu acan hajat ka abdi aya kabar kedah kieu meureun abdi oge insyaallah bade ngalaksanakeun anu teu kengehan naon. Tapi kan abdi oge ngalaksanakeun ninggal anu kedah dieuan kedah kumaha. Sabar, amin, Allah diangkat harkat derajat, amin, Allah sing jadi kifarat amin dosa-dosa ami beni ciri gatian ku Allah ku bagja ka tim dekor ka sadayana nu tos ngabantosan ka Ceidar sareng tim di ambulengser anu tos ngadukung kan acara abdi meureun ku abdi dimulaikeun abdi juga dihapunten anu saageng-agengna sanes abi alih nu keadaan ieu tasnya abi kedah mengikuti protokol kesehatan. Namun bade hayat oge kedah nungguan kaping 2 oge eta teu tangtos apakah diperpanjang PPKM-na tanapi henteu. Meureun ari tos ayeuna ieu mah tos begitu nya cinjantan hikmah kanggo diri abi pelajaran. Da ningali kumaha gitu ari niat baik belum tentu orang teh nya berniat baik juga kepada kita gitu nya insyaallah lah an intina abi nyukeun hatur nuhun nu saageng-agengna kanggo sadayana keluarga pihak Pondok Pesantren Darul Inayah ti para pejabat sadayana ti para paguyuban ambulengser Ceidar sadayana tos kadararieu anu tos ngasupport ka abdi ngahaturkeun nuhun nu saageng-agengna mugi-mugi kasayan sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Duduk sini. Berdua. Jadi senang. Biarin ya. Yang ada setengah depok atau apapun juga nanti ya bisa ya. Yang penting nggak lama sehat. Iya. Ya. Ini oh iya nanti ya barang-barang. Duduk sini. Mama mau nonton semalaman. Mau semalaman ya nanti kita semalaman ya. Mama mau Oh yang apa?